sabar kadek kan. Sumuhun Pak. Sabab ieu hopit nerap teh ku cara jelema sali anjangan batur jeung batur datang luar kota ka luar kota. Kunapana kana warugana manusia teh ku jalan sili anjangan berdharma wisata berkerumunan tina percikan ludah kade eta percikan ludah teh eta teh aya virus anu teu katingali diri teu katarajasan sing jauh teh sakedap protes abdi nah aya satuju aya henteu yen penyakit virus tina percikan ludah nah abdi peuting jeung pamajikan silih kenyot teu kakeunaan ku positif dicabok sia ku aing geura sia mah babatahan teh jurig jangan marah beh jo obat kahartos batak kitu jang nya jadi yakin yen manusia teh gubrak ke alam dunya ngange perantawisan ibu sinareng rama sumuhun nya bakti kanu agung syariat make perantawisan saha we dawuh da ta ieu masyarakat tanggung syari nu disesepuhan ku Bapak Kades yang ngayakeun ruatan bumi teh nganu harti ngarawatan bumi dimumule lamun cek bahasa agama tasakur binikmat barangna mah eta kene ngan bahasa nu beda eta matak dikuatkeun ge ieu teh nu dituju berkah salamet abdina salamet dirina salamet hirupna jeung huripna eta takang dina katerangan la insya kartum la ajidanakum walain kapartum ina adabillah sadid cing saja manu mineng syukuran bakal ditambah rizkina ku kami tapi nu tara syukuran turkup ngabohongkeun kana syukur nikmat tunggu ajab nu bakal tumiba ti kami eta paingan tadi ieu barara ieuing tah nya matak salukuran di dieu mah tadi ge pan wajar satahun sakali warga desa aliuran ngayakeun tasakur binikmat nangapi bulan nangapna mah naon we rek wayang rek takdik akbar sami wae da hiburan eta mah tong diharamkeun nya saeta sok aya nu ngaharamkeun cenah kana ruwatan teh naha cenah pajalkeun ruwatan teh eta teh wah zaman berhala ruwatan mata mah bahasa air ruwat teh tina rawat air rawat teh beh dieuna ngamumule aing ngamumule beh dieuna teh ngurus aing ngurus beh dieuna teh tasakuran nya eta tasakur binikmat eta kene barangna mah nya eta nu sok diharamkeun teh sapapan sapoekeun aya cai diaburkeun dipake mani dipake sibeungut eta teh cenah musyrik mending we cenah cai jam-jam puguh deui ai jalan manusia mah beda-beda jang wasilahna pangeran ka manusia ka pangeran make perantawisan segala rupa ge ngan tetep dina hate si lain taudna kudu bener sabab dina taud aya kedewasaan ari taud asal kecap tina audu ari audu teh asal huruf tina a wauda naon sababna sabab harokatil bau ilal aini jadi si harakatna bau ditukerkeun kana ain pasoropa mangka surup audu ay akbiru hartina kedewasaan si lainna dewasa ulah ngaharamkeun grape da bijilna haram tina ngewa tina sirik tina pidik bijil we fatwa haram tapi lamun si lain dewasa dina agama nukumaha tetep doa angin Allah nu ngabulkeun amin ta eta tak sing dewasa kita ai gaeun kawas nu heueuh sia mah ya aki-aki aing pengen dipika kolot ku nagara deuleu batok bulu usi madu bapak dewek bini sepuhnya kan kahartos pak kahartos
pajarkeun teh cenah heuh apa ieu teh pan lemur teh lemur buhun tah apa sih lain buhun heuh buhun teh batur mihun apa sih itu ai buhun teh baheula buhun teh jang ieu teh pan lemur kolot tanggung sari teh incu putu murukan teh ieu teh lemur kolot ieu teh lemur buhun ai buhun teh baheula nada syukur ka para karuhun ai karuhun lain juri sanes kene disebutna ge para karuhun para itu di luhur hun pupuhun luluhur urang anu geus maot baheula kalau tapak lacak urang teh sok ngayakeun ruatan wajib dituluykeun ku anak incu putuna halus da ieu mah budaya lain agama tapi mawadu barok ngarah manyangkeun duduluran silaturahmi unggal tahun panggih jeung baraya eta intina sumuhun naon sabab nu disebut urang turunan para karuhun teh hiji urang teh asal ti Inung dua asal ti Nini asal ti Uyut asal ti Bao ti udeg ti Jangabareng ka kait siwur nepi ka babu hawa tak ieu teh disebutna teh para karuhun mun ceuk budak sakola mah nenek modal moyang nenek moyang manya nenek modal sakieu halah jero bapak aing lain lawaneun ieu mah lain nu matak ulah warang ngaharamkeun karena segala rupa perkara lamun can katempo ngaruksakna pan kitu cekoain fikih oge syae paham nuhune atuh fa syukur aduh bapak aing teu nyangka lajengkeun kulan jadi raka betara nuhun Kang akan terewas kasumpingan salira dina mangsa balebat subuh hayam keur mejeuna reang kongkorongok puguh atuh akang sabada ngajalankeun ibadah kasumpingan salira reuwas anu taya papadana naon ieu taraji nyangakeun ieu cobi raka betara cobi aya rupiah anu bade ditaroskeun ku rai panjenengan nyuhunkeun di waler we mangga dijawab ku akang punten rai panjenengan mangga marak wong wis wanuh pisan punten raka betara mangga marak wong wis wanuh pisan tadayo tumrangan daya patah tumamu adayu pada tumamu cobi nah harus berteruskan lagi bade tumaros ari salira dina urusan beratayuda teh janten naon Pak cicinjang ribut bahaya ye. Alah kudu siap bedog abdi cuci ulah situ. Akang dina urusan beratayuda teh janten wasit rai. Wasit. Ai tugas wasit naon anu dijalankeun adil. Salain ti adil bijaksana. Eta nu diudag ku salira memang eta kewajiban wasit. Bade tumaros dina dinten kamari jayar nyuan gelar jayar nyuan teh pun anak anu jadi senapati saha lawana putrana Yayi Duryudana Raden Lasmantra Komara Raden Sabda Lamangan Lasmantra Komara anu majunya saha lawana tuang putra Abimanyu ngalawan Lasmantra Komara kabuktianana saha nu ngalawan Abimanyu Jawa Batara kejar meneng aduh rai
wow ya wis maman jawab antos jawab keke sagala kurang ajar sia dihargaan lanceuk na ku aing akhlak patojaiyah jeung Batara kurang ajar ya ji tong api-api sia kejar meneng lara aduh lara yang tenatinira ngagulang miraka meneng alamun olohok mangkat kaget dan mira amidanget dan mira amidanget solendra katon pawarasa katon pawarasa Batara Kresna ngahuleng barang amidanget pisaur Arjuna naroskeun yen adil na Bratayuda tegening eta rewas anu taya papadana margi tumaros ai Abimanyu sahalawana memang Lasmantra Komara tapi dilawan lain ku Lasmantra Komara Abimanyu teh dihurup ku barisan Korawa nu dipimpin ku Jayadrata atuh bingung kedah ngawaler ieu Batara Kresna naon anu kedah dikedalkeun lain ngahulang Batara cicing kak tong gua kuik bari lagi cicing atuh cik aing oge cicing ieu keur genting kalau ka ulu atuh tenang nok asin mah geus disiapkeun nok asin jeung bawang beureum mah geus disiapkeun hariwang atuh sela para tulakan sana sela arane batu para tula panggosokan sana emas senadian dirimu bobot kaya ning mas satetes sing kikir salatetes sing gurinda kula dak coba kemasanmu dak coba kegagahanmu Batara ribut sajing aing Jang Gusti waduh Allahu Akbar dunungan pasya jeung dunungan desa nu mayarna jaga ai dunungan pasya jeung dunungan sieun aing aduh anjing dunungan ribut jeung dunungan sok lah selipaehan lah aing mah ngarah puas anjing lah dabongan boga dunungan teh anjing kumed boga dunungan teh kikir teh cara aya kahayang baheula hayang jadi pamimpin kumar gemor karahayat dengan murah senyum dengan dalih hayang menang sorak geus pilih maka kapilih jadi pemimpin poho we anu leutik mah anjing sia teh gitu ya mah si eta mah teh kabare duit teh kitu jawab lain cicing Batara sakedap lagi sakedap salira naros Abimanyu kamari dawan ku saha nya ai kedahna malawan Lasmantra Komara tapi ku saha dilawanna ku barisan Jayadrata adil henteu nanyakeun teh adil henteu oh henteu nah sia cicing wae sakedap jadi ieu teh Bratayuda rai teh ieu teh Bratayuda rai ai Bratayuda upami murang kalih mah
muka ceng-celengan, upami sepuh muka tabungan, tapi antawis kulawa jeung Pandawa muka amal perbuatan. Sarebu diharuduman salah dihalang-halang, sakati dipining-pining, upami laku lampahna salah, ieu anu bakal hapus kana jurang katunggalan. Sarebu dipika tusuk salah dipika ngewa, sakati dipika ijit, upami laku lampahna urang jujur bener, banera abit bakalan jebgeun di labang Kurusetra unggul Pandawa. Putra sampean teh parantos gugur tapi pahlawan namina. Salirana parantos adil Abimanyu, parantos janten satria nandangan janten senapati agung ti pasangrahan dua tangan. Cenah dilawan ku Korawa dilicikan eta mah Korawa. Berarti keunggulan aya di sampean, aya di tuang putra Abimanyu. Gugur teh ukur layona, aing ngaranna Abimanyu mah bakal dikenang. Kumurang kali nu bakal datang, bakal natrat tina sajarah yen Abimanyu pahlawan pembela bangsa. Seungit tuang putra teraji. Ayeuna sampean nungtut ka Akang pajarkeun Akang teu adil. Akang parantos ngajalankeun keadilan ngan Korawa sesah di bawah adilna licik. Emut dina surat Al-Fatihah. Ihdina siratal mustaqim. Pangeran teh nuduhkeun jalan lurus lagi. Tapi nah jelema loba nu mengkol. Tang akibatna mengkol, cilaka ku akhlak, digebrus ku lakunan ieu. Pertanggungjawaban dia perang tadi. Pertanggungjawaban dia tadi. Cik, upami sampean ngancam ke Akang, atuh salah sampean. Lepat sampean ngancam Akang mah. Akang mah parantos ngajalankeun keadilan. Mun Korawa sesah di bawah adilna. Licik Korawa teh. Tapi keunggulan aya di Abimanyu. Buktosna pangeran masihan kekuatan katuang putra Abimanyu parantos karancang warugana ku senjata tapi tetap masih kena bisa perang. Nyabutan senjata anu napal dina warugana dipentangkeun deui ka musuhna. Dugikeun ka Lasmantra Komara, Abimanyu sakarat masih kena tiasa mentangkeun Lasmantra Komara ngagelenceng mastakana nalika digandong ku Pragota di Kurusetra. Memang laras anu diutarakeun ku Juragan Batara. Kaduhung tarati heula asli pandeuri datang rayana. Ulah janten ngaberung nafsu ngumar amarah, nafsu nu bakal kaduhung mamarah nu matak badan katempuhan. Anggur si ayeuna mah urang berjuang kumaha carana supaya tuang putra mulangna ka alam kalangkengan bisa katinggal senyum rup rai-raina aya di salira salakuramana anu nyaah ka putrana aya anak aya anak upami salira nafsu ngumar amarah wios disiem abdi benci nyatina naon aing maneh yang dipencit masih marah ku aing dipencit dek dibelum sumang yeh sia naon ai soblok atuh nih ngahariwangkeun atuh lain hariwang kumaha lamun juragan pangaulaan pasya jeung juragan Batara sacan batur gugu teh meureun urang heula anu paeh. Ih, sia teh. Sing atos-atos yayana kayana. Arjuna barang dirangkul ku Semar. Laas amarahna
luntur nafsuna memang leres anu dikedakeun ku Batra Kresna yeuna Kresna mah parantos ngajalankeun adil ngan Korawa anu licik canarana perang punerahangan dika Raka Batara Yai 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 kapunten raye panjenengan parantos kala langkungan kasalira Raka Batara sawios dimaklum ku Akang upami Akang janten salira moal teu kitu panginten dan ngaputra parantos mati cilaka Abimanyu moal tepang deui salalamina parantos mulang ka alam nirwana saur Akang ge tuang putra mah teu paeh rai masih kene jumeneng namina pahlawan pembela bangsa tain Akang bade naros tekan sampean bade kumaha sumpah dina diri rai panjenengan saha nu maehan ari pun anak bakal dipaehan deui nu maehanana Doh eta mentawi diwe rai panjenengan ayeuna bade ngangkat Gondewa bade perang nandangan si Kakang Jayarata tah ieu sumangat sampean Akang satuju eta nganti Akang peupeujeuh ka salira rai omat cobi di mana sampean miang ka peperangan ulah gugur memeh tempur ulah mati memeh jurit ulah perlaya memeh perang tak kumaha tak ulah nganung hartos di mana sampean perang ulah mawa muatan iri dengki dendam eta nu bakal macilaka kana lampahan ini timbalan ngan Akang bade ngawartosan dabongan salira kamari si Sumar di Kurus Etra Jayadrata isukan sia lawan aing sumpah aing menta disaksi ku sakabeh Korawa saur sampean kamari tanya memang aing bakal maehan maneh lilana sapat-sapat doh aya kitu etanya tah ieu teh sumpah sampean lagi puguh atuh ku pihak katilu mah dipake kasempatan gitu ayeuna guru sampean paman kombayana parantos nyipta Jayadrata pakaianna janten 40 disebatna barisan diraja meta ai diraja teh pangluhurne ari meta teh nata barisan hiji punyul hiji sarebuna jaya barisan hijina Jayadrata anu pakaianana disamikeun sareng 40 pasukan andalan Jayadrata hati-hati sampean sawios nyuhunkeun disaksi we bade maehan Kakang Jayadrata dina lami sapat-sabat upami teu laksana Kakang Jayadrata paeh sapat-sabat tahi panjenengan rios bade bunuh diri yai nanaonan sampean sawios saksian be Kakang Semar pamit bade siapkeun pangan bonaran ningali kakeh ten merah saturipun ingkang nemepapta Semang Wijaya Kusuma baku ari geus adat-adatan teh jadi panengah pangapunten da panginten parantos kitu adatna panginten kawitna mah saha nu teu nyaah ka putrana ngaraos teu mangraoskeun yen Abimanyu dihurup ku barisan Jayadrata lurus kan kadek kang saksian nyai panah apa nama juna
margi sumpahna sanggup bade maehan jaya tertas sahabat-sahabat mangga Bermios arek ayana boleh nyuhunkeun Widi we abdi teh Widi naon teh Pot pami aya bagian mah abdi hoyong majeng ka Kurusetra lah dek perang sanes bulungan eta we jam tangan bangke ai mana bilih kabujeng kakantun abdi mah bade pamit teh waktu Siti Akasalila pek cepot sing bijaksana amitan kadek jaga dunungan mana Arjuna palaur geus ngumar amarah teh bisi salah kaprah kena kandenan parantos janten kewajiban abdi bade pamit atuh abdi teh aya paripaos unur katinggal punuk datang katinggal tarang assalamualaikum waalaikumsalam mangga wilujeng aya paripaos urang teh pan sono nu dikantun sono dikantunkeun sono anu ngantunkeun Bileleyan siapa punya pegat simpai patulai patepang deui amit munur amit mungkur amit patepang deui sanes waktu pek cepot assalamualaikum waalaikumsalam sampurasun rampes sampurna isun raga sampurna mangatu pek sumohon pan aya paripaos urang teh unur katinggal punuk datang katinggal tarang Bileleyan siapa punya pegat simpai paturai patepang deui nya permios atuh pek cepot cing salamat mari doakeun ulah mangga atuh pek assalamualaikum waalaikumsalam sun pangi maksud teh nya kitulah da abdi ai ka sono mah da panginten kuning yang kusalira nya sono kalau ge Pot tapi zaman berjuang Pot kantenan bilih kabujengna naon nya sok assalamualaikum waalaikumsalam pek pakai senana tuh pan panginten maklum jalmi aya pertemuan tangtos aya perpisahan bener oh jam kabul sanaos urang masih kene sono nya ai waktosna urang kedah paturai mah paturai we nya assalamualaikum waalaikumsalam mangga atuh pek janteng we apa aduh nah teu ingeteun gitu naon simohon pan di Brebes teh loba nu dagang enog lan nya heueuh atuh da usaha simohon panginten pan eta teh kedah dipeser nya heueuh atuh mah nya dipaok ai maneh pan dipeser teh kedah ngange artos moal daekeun ditukeran ku senal butut mah tuh nyaan pedit pisan maksud abdi teh kieu kulan coba upami aya leah anu sae manah anu sae abdi teh maksud bade kasbon 100 lain ti tadi atuh nginyeum we nyata ada isina itu bahasa basi mah bade namut teh abdi 100 ke upami betah geuning alhamdulillah ti Bapak Kades di pasihan 100.000 aya bade namut ka salira kulan 100 kapan eta tos di pasihan ti Bapak Kades sudah ieu mah pamasihan ti Bapak Kades di salira mah teu acan bade namut abdi teh 100.000 we teh geuning aduh nuhun alhamdulillah balalager ngantai ah alhamdulillah teu acan ti ketua BPD Bapak Mas Sopian nya Bapak kubu mantan teh bade pamit abdi tinggal pek cepot namun teh 100 mah ke upami Bapak ketua BPD masihan dibangsulkeun deui eueuh cepot sing hawatos aya lah tong kitu datang nuhun sepuh lah tah dibere tah 50.000 tah sieuhun atuh ditampi kula dah ira abdi kadah ka dieu deui
dek naon semua nagih 50 deui nah pan abdi teh namu teh 100 dipasihan ku ketua BPD teh 50 pan kirang 50 deui tak irahan nu sakurangna maksud teh bilih ka bawa maot lain naon nah jadi aing nu boga hutang eta kumaha teh kadikeun eta kadikeun eta sawi neang rezeki anu halal rupa-rupa pagawean alhamdulillah lajan urang elek modal pasekdes asa rajin dibarengan jeung tawakal tibatan mabok-mabokan urang tanggung sari masa depan can karungan meningge urang dagang asongan duit leutik dikumpulkeun ngagedean tuh mun pareng ibu hajat poe lebaran kalemur balik tek sasalaman ngariung di tanggung sari rek hariburan hajat bumi nangap haliburan mun aya mobil eureun gancang asongan mun aya bapak kades gancang asongan mun aya bapak camat gancang asongan mun aya anu nganyuk sorry ai pedagang asongan tong dianyukan keur mah modal saeutik dianyuk beak ke modal teh aduh yang mending ngadeg-deg di kongkorongan artos ya. Mugi-mugi we kanu ngongkorongan di artos sing kagentosan nu berlipat ganda ya ieu artos teh dek disumangkeun ka masjid ngarah jadi barokah atuh nu masihanana moga-moga sing janten amal ibadah anu sae urangna barokah urang sumangkeun ka masjidnya sok aya geuning eta di sisi jalan anu minta sumbangan masjid geuning ibu-ibu market tiung make mawa sairan aya nu ngaliwat teh lung palawargi bilih bade nyumbang kangge pembangunan masjid lung tak kuring isukan nek dialungkeun teh aya dirinya di pajagan teh geuning aduh aya di pajagan dek disumangkeun ka dinya nya alah dek disumangkeun ka dinya ngan kurantaran kuring balikna subuh wae aya nu nyai recan aya atuh duit teh ka bawa ka imah aduh beak deui ku aing teh tulus nyumangna kalakah ku pamajikan jadi beulikeun cangcut jang ieu pagelaran wayang tepan live streaming ditonton ku seluruh dunia ka para pemiur tub wilujeng nonton dina YouTube na masing-masing nya sing sarehat alhamdulillah ya dina pandemi corona masih keneh tiasa gelar wayang malah live streaming eta dina channel YouTube na teh Agung Indah Vision mudah-mudahan dina tontonan ieu sing ngajantenkeun tungtunan dina pandemi corona sing janten panglipur kolbu yeuh ka para penonton alhamdulillah SMP terus katampi ti Libanon ti Jeddah ti Ibu Nur Wirigining sih padalang cenah abdi nuju manco ya di Jeddah nuhun Ibu Nur Wirigining sih atuh Kang Nang Rukani ti Amerika ya di Dubai Amerika Serikat Kang Nang orang Sumedang nuhun Kang Nang parantos live streaming ya ditonton jadi sejarah ya tanggung sari di uninga ieu hajat bumi teh ku seluruh dunia matak era we mun teu nya resep teh abong deui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kekengengan
naon maneh mamawa kampak abdi mah jalmi nekat kan abdi mah jalmi luas upami agan teu masihan bekal kangge di jalan kampak abdi kana hulu di dinya ulah tah aya ta 200 tuh kitu cara urang mas assalamualaikum nuhun kan garong we juga ya ieu panangama kabeh masingan ayo sejauh mampa bingah marwata suta bingah nak kagiri-giri lukan nirahaya lumunurang mimiti milayang rana milayang rana pejuang mati-matian milari ahajuangan duduk palus pelampahipun panengah Panawa Arjuna senadya tumenak wonten Tegal Kurusetra palantos nyiapkeun pakakas perang pandring lempung cantra sapanah tumak sareng sajabina teu aya nu kakantun kentel satengahing marga panengah Panawa Arjuna Kakang Semar nun mangga urang liren heula di dieu Kang mangga pejuang mati-matian milari pakalen duduk pangeran lukan nirakaya lumunurang mimiti milayang rana Arjuna manak satengah king marga kamu mulai negeri merdeka Kakang Semar nun lingi heula mangga pejuang mati-matian lari redopan ayana kaya adikku anteri ayana asarale sadaya kami salam naon ieu teh manek di tengah jalan sin antos sakedapan mangga etang mepes gesang leureuf bari mikir kedah ka mana ieu ngalengkahkeun dua indung suku supaya taya lengkah nu kapicin bade bajuang Kaupati Jiwaraga ngabela nusa jeung bangsa teu oleh we diri mah kedah amitan bisi kaula paeh di poe ieu pileleuyan nah aita teh muga-muga we Gusti nang tayungan kana maksad agama mangga sing buleut tekad pansek keyeng pasti parang demi berjuang ngabela nusa jeung bangsa nuhun Kang asarale wae sadaya kami salam kangawitan ngadalengankeun wayang Purwadi Tatarasuna kidalang sawatlan kidalang anting kidalang ngamalkeun agamana Islam ngamalkeun agama Islam amalkeun Pak Haji Asep Zainuddin agama Islam inggih Kanjeng Sarip Hidayatullah ilaras magelarkeun wayang di lebet masjid
agama Hindu, agama Buddha nonton wayang di lebet masjid kepengen dimancing Islam, kepengen dimancing Islam, kepengen Haji Maman dukuh picung mancing Islam, mancing Islam. dangding dipiriku gening kuring nu ngariring, ariring lain nu kuring, kagungan nu maha wening berang peting tang tunyani asal urang Barang petinya Mbah Yulia Sekar Harum kurang eling, kurang eling. Kemang sungsang minangka bubuka lawang bayang nu jadi pelamang-pelamang hirup manusia nu geula limang sapada Emang betul. kidalang nu ngahaleang lain urang kagungan nu maha benang nyawang lawang nu kumilang wayang hirup kumuh di pawenangan, Wayang hirup kumu di pawenangan, di pawenangan. mandeg satengah king marga, setengah king marga. Elingkan Purwanu madi, Purwanu kurang ajar. Kurang tewarga negara hayungan mumulenang Allah wesian kemerdekaan bukarya anu pinuji Bapak Sekdes Bapak Kasto aya ulah hirup urang masing tatu sing uningakan waktu ampun kakak Warman tumaritis tua tua PPD bulan ulah tepukuhnya laku sing terang pangaji waktu sarana ulah tepukuhnya laku sing terang pangaji waktu ayah kian aduh Pak Kades Tohani sing terang pangaji waktu eta kasahama gosannya muntang asep lana Karawang sang badan iwalkan panutan urang Cepi di Sunaria Rosida Agustinus Bengalan Rempuk Joko Sawiyuna kereningkatkan pangwangunan Cep Irwan M digarawe pabarengan ulare aing Cep Nana di Karawang padalang abah dalam Ujang Muhtar tumari visuanya ngake di Priangan ka daerah ampun kakak Warman tanah data pasawahan Pak Haji Rai Bojoloro angin letih ngiliwi lambak anu sing kabasi Pak Haji Asep Junaidi maju apa geus ngabaku nyiar pakasabang Padi
Ibu Sunarti PPG Cirebon ini MS Bapak Sekdes Bagja teman masyarakat Awe getol usaha umat Teng Bayan di daratan di lautan berat hampa ralak taramumpang patanina estu suki nubat kadana estu senang masing-masing dengan papa jauh kenal susah payah kesenian pendidikan adalah Haji Ato Permana agama sareng seniman seniman jeung seniwati mawa bakat pribadina siapa maning apa maning siapa maning Bapak ya RW hiji anak Pak Kadus Haji Maman Dukuh Picu nah Haji Maman Bagja bukan raya lumundur ya lugan nira ya lumundur mimiti milayang rana lawan lugan niraya lumunur mimiti nilayang ran lawan Arjuna Umar pakon pawendon Sangyang Rawe Katawangan Sangyang Rawe Katawangan Katawangan mulat medalingkan Pandu Dewanata wis mukswa dibanyut para dewata para dewata teneng ludeng hanteringrang jiwa Satria Arjuna taram miuni kayam kibiri ngeplek jawer nganar jangjang kumeok memet dipacok ngociak memet dipecat mopo memeh nanggung berlayar sieun komangat demi ngabela nusa bangsa sareng nagara topat di jiwa raga panengah Panawa Arjuna kunerahangan dika Kakang Semar nun eta geningnya unyuk sumanga disimabdi nampi manga bade kumaha saya ngabdi kasalira numawi ngasebat nyebatkeun bapa bendara ku anak eta abdi kasalira teh nyanganggap anak nyanganggap dunungan ai bendara teh dunungan kulanya anak bujeng kapunut tanaga emutan larapati disangakeun ayana nuhun Kang
Nuhun Kang Semar mangga atuh moal bade ngijing sila bengkok sinemah bujang kapunutan ge emutan darah pati demi negara bangsa diborahkeun Kang Semar nuhun ngalawan barisan Kakang Jayadrata anu saur Raka Betara tadi yen Jayadrata teh mimpin barisan diraga meta aya nu nyebatkeun diraga aya nu nyebatkeun diraja ai diraga teh gajah ai meta teh ngamuk barisan gajah ngamuk Jayadrata dina posisi barisan aya nu nyebat diraja meta ai raja teh pangluhurna ai meta teh nata barisan sarebu punyul hiji sarebu barisan punyul hijina Kakang Jayadrata anu pakaianana cenah disarwakeun jeung pasukan barisan bakal lieur mana Jayadrata lajang moal bisa kusorangan Kang Semar sedengkeun sumpah sapecat sawat ai sapecat sawat teh engke jam 11:30 teh kana tos rengse Jayadrata paeh teu paeh Jayadrata kaula wiwirang di kolong catan bunuh diri anu temahna maksad emut dina lalampahan Arjuna min Turaga uluh sumuhun didinya kaula kengeng kahormatan layang pangajian anu saluhur-luhurna ti eyang jagatnata yen Arjuna tutas tatapa 40 peuting 40 dinten lamina gelar min Turaga teu tuang teu leueut tahan godaan dugikeun ka diwaris bidadari anu panggeulisna Dewi Gersanala ayeuna ku kaula bade diwatek aji papat kalima pancer Kang Semar winga kamar watas uta ayah eya pinga kamar watas uta pingahna pingahna kagere Kemang Wijaya Kusuma bajuan di Medan Pura Semar ngagebeg nyoreang alam katukang nalika Arjuna ngawitan gelar Ki Arjuna iki Kiai Arjuna gaduh ajian papat kalima pancer ari hartosna papat teh opat kalima nu kalima ai pancer teh pangbarep hiji Arjuna opat Arjuna anu teu tiasa dibedakeun sareng Arjuna gitu emutan Semar Badranaya amuing maksad bade ngawatek aji papat kalima pancer hoyong disaksi mangga panengah Pandawa Arjuna ngawatek papat kalima pancer rep sida kepana sinu kutungal babahana catur tria catur opat tria angen-angen sir budi cipta kalawan rasa angsi botenipun angsi ucap botenipun ucap tinggal botenipun tinggal dangu botenipun dangu rep ngadulu sapisan pet-petu kalawan napas maksudna kenuluran maksudna tinekanan bakat ku cengang munajat ka pangeran
teh benten ti jelema anu maot mah nanging Arjuna masih kene kucap kicep sareng aya napasan kumaha kawasa moal burungan terkana tekad manusia reka derek goreng nu penting tanggung jawab dirina pribadi sapata harita Arjuna anu sejati keluar opat Arjuna tina gua garbana sang sarya dangularas apuyo lintang kang kumedap niti surya madyolatri sang sarya dangularas apuyo lintang kang kumedap niti surya madyolatri warananing budya nira sang sarya jawara brengeng manusuk sarining kembang Sinatria ingalagan banteng bebenteng nagara saparantos ngawatek papat kalima pancar Arjuna hiji opat Arjuna anu teu bisa dibedakeun jeung Arjuna atuh Semar ngarangkul ayana amuy ayana ieu nu disebat aji papat kalima pancer teh ayana kayana aya opat Arjuna anu teu benten ti Arjuna keanehan tapi nyata paingan dewa teu gagabah masihan ieu ilmu nalika agan hasil minturaga ieu hasilna aya anak aya anak pabarengan sepisi munut ridho ngapangeran ke bade tuh maros agan dupi eta teh saha anu pengkeureun agan taros we ku salira dupi ieu teh saha anu ngangesinyang beureum atanapi Arjuna make pakaian beureum kaula teh Arjuna nu jadi getih daging Arjuna diciptakeun kaula teh tina cahaya beureum sifatna teh seuneu rasana teh panas hawa nafsuna geus jadi amarah dina diri Arjuna dupi ieu anu ngangelaksukan koneng kaula ge Arjuna anu jadi kulit bulu Arjuna diciptakeun tina cahaya koneng sifatna angin rasana hiliwir hawa nafsuna teh loamah kakang Semar amuy dupi eta nu nganggo raksukan bodas kaula ge Arjuna Kang Semar kaula teh nu jadi tulang sungsung balung manu Arjuna diciptakeun tina cahaya bodas rasana sifatna teh cai rasana teh tiis